step you take. My heart has always been an open door, 'cause you're the one that I've been waiting for. Oh, and I would wait for all my days. There's nothing I won't do if it leads me here to you. We're lost inside a dream that will never have to leave. Forever you are mine and I am yours. You are the one that I've been waiting for. Oh, and I would wait for all my days. There's nothing I won't do if it leads me here to you. Oh, and I would wait for all my days. There's nothing I won't do if it leads me here to you. Oh, and I would wait for all my days. There's nothing I won't do if it leads me here to you. Oh, and I would wait. Nothing I won't do if it leads me here to you. Oh, and I would wait for all my days. There's nothing I won't do if it leads me here to you. Oh, and I would wait for all my days. There's nothing I won't do if it leads me here to you. Oh, and I would wait for all my days. There's nothing I won't do if it leads me here to you. Oh, and I would wait for all my days. There's nothing I won't do. There's nothing I won't do. There's nothing I won't do. There's nothing I won't do if it leads me here to you.
Atas salam A. Tahan sebentar. Oke. Ingat mundur ah. Mama banyak mah. Ajam. Salim. Ya, cekap. Bapak. Pak banyak Pak. Bapak mundur Pak. Mama. Semoga hadir nanti bagaimana di tempat anyar memberantas 1, 2, 3. Haturan gerakis kami wilujeng durirang tepung dipirikeun panganten duaan papayungan gerakis kali wilujeng Bisa dipasihan kesempatan kanggo hadir di tempat di ieu patempatan salajengna sholawat sinaran salam mugia urang curah limpahkeun ka junjunan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para sahabatna dugi ka urang sadaya salaku umatna amin amin ya rabbal alamin. Anu dipika hormat keluarga besar keluarga Jembar, calon panganten pameget keluarga Bapak Rudayat. Anu dihormat keluarga besar calon panganten istri keluarga Bapak Asdi. Dina dinten Ahad kaping 14 Juni 2020 genep pakait asih pacangkredede antawis Cep Imam Pawaka kali Teh Tina Nur Aisyah. Di rombongan tamu di pihak calon panganten pamaget langkung ti payun puji anu jadi panghias ati urang pintonkeun ka Allahun Maha Suci, puji anu jadi panghias rasa urang sanggakeun ka Allahun Maha Kawasa, wirehna anjeunna anu parantos maparin nikmat lahir batin ka urang sadayana sehingga urang sadaya dina ieu saah tiasa riung mungpulung bongkok ngaronyok patapung lawung pamprok jonghok dina ieu tempat anu saliu sareng rencana. Atur rahmat sareng salamna mugi Allah tepan ka paduka alam wastana habibana wa nabiyana baginda yang termulia, baginda yang tertinggi, baginda yang tercinta yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh teu hilap sim kuring sareng rombongan sadaya jumerog jog tampararatan ngalit ngeungkeuy ngabandelet ngemat-mat nyatang pinang ceuk peribasa teh mah jauh di juk-juk anggang di teang dongkap ka ieu tempat tiasa iwati honon-honan janji anu paratos pasti ti anggalna nyata bade masrahkeun ieu pun anak ka piribung sakeluargi di dieu nanging sateu acan niti kana acara pokok sim kuring selaku anu disepuhkeun ti rombongan tamu atanapi atas nami Ibu Ramana calon panganten pamaget ngaturkeun nuhun kana sanes kanten penampianana kaseanana ti piribumi anu paratos nampi kalian penghormatan anu ngabingahkeun pisan kana mana sim kuring sadayana selaku rombongan anu tamu atuh sim kuring sareng rombongan sadaya selaku anu tamu bilih manawi kirang duduga
yogana kirang sopan santun tata titi tata bahasana teu akur sareng adat kebiasaan wargi-wargi di dieu nya simkuring atas nami anu sepukeun ti rombongan tamu nyuhunkeun cukup lumur jembar pangampurana ka wargi-wargi sadayana selaku pribumi di dieu anu salajengna atuh simkuring sareng rombongan sadaya jumorok jog tampararatan ngalet ngeungkeuring ngabadet ngemat-mat jatang pinang ceuk paribasa teh mah jauh dijuk-juk anggang di teang dongkap ka ieu tempat teh sekiwal tinohonan janji anu parantos pasti anggalan nyaeta bade masrahkeun nyerahkeun ieu pun anak ka piribu sakeluargi di dieu nanging pan sate acan ka anu pokok simkuring atas nem sepukeun rombongan tamu atau anu kahijina panginten nyanggakeun silaturahmina nepangkeun wargian antawis wargi mumin sareng muslim ti lemur simkuring kawargi mumin sareng wargi muslim anu aya di lemur piribun sakeluargi di dieu naon margina pan urang mumin jeung mun teh wargi baraya hal eta didhawuhkeun ku Allah taala innamal mu'min ikhwatun faslihu bainahum wa taqullaha lakum turhamun jelas urang mumin jeung mun teh wargi baraya hal eta mudah-mudahan urang kampela di tempat sing kalabatkeun anu ngarakatkeun wargian ngapungkeun babarayaan nyumpun hak kewajiban selaku umat Islam anu mudah-mudahan ieu berkahna silaturahmi ku Allah sing dilimpah curakeun khusus kedua mempelai anu bade ngeulik segala rumah tangga enggal umum ka urang sadayana. Mudah-mudahan tempelan urang sadaya dina ieu saat ngajantenkeun hiji wasilah kana tambih-tambihna lungsurna rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terap salawat sinareng salam mugia salamina dilimpah curahkeun ka Nabi urang sadaya habibana wa maulana buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kapayuneun Bapak penata acara anu kusim kuring dipihormat. Oke, ka sesepuh anu dipisepuh di pihak calon panganten pameget anu kusim kuring dipihormat. Oke, calon besan anu sami-sami kusim kuring dipihormat, ibu-ibu bapak-bapak utamina para tatamu anu alhamdulillah dina ieu sangat parantos tiasa nempatan dina tempat anu sakieu buktosna anu kusim kuring dipihormat. Langkung dipayun ngahaturkeun nuhun sakumaha utamina tadi timang rupikeun ka sepuhan anu dipisepuh utamina ti pihak calon panganten pameget anu eces temres ngadugikeun mangrupikeun permaksadan. Nanging tadi anjeunna oge pesen tong lami teuing insyaallah. Atuh saperkawis ieu simkuring kalayan asmana kulawargi Bapak Asdi kalayan kulawargi jembarna Bapak Ahmad almarhum dina danget ieu alhamdulillah abdi tiasa ngalaksanakeun utamina mangrupikeun pangulem sahibul hajat sarehna anjeuna kedalisan dina dinten Minggon saurna dihaturanan linggih sejak katatamuan gitu tatu malisa kitu panginten tos cupar kawajiban abdi tos tiasa ngalaksanakeun ngadeg dina ieu pertempatan. Kami kulawargi Bapak Asdi atas nami pribumi panginten nampi kana mangrupikeun silaturahmina nanging hapunten anu kasuhun sarehna silaturahmi kana ieu pertempatan upami ninggal kana dawuhan Allah mah man kana yu'minu billah wa bil yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Dan ketika sahajal anu iman ka Allah iman kana poe akhir fal yukrim dhaifah maka kedah ngamuliakeun ka tatamu. Takuha sakitu panginten di simkuring atas nami pribumi teu tiasa nyugemakeun ka para tatamu sarehna dicalikeun
oge dina panyaweran dina tempat anu sakieu buktosna mugi ageng hapuntena utamina kasim kuring sakulawargi. Mudah-mudahan upadilahna urang silaturahmi tiasa kapenak barokah dunia sinarengan akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. perlahan melangkahkan kaki menuju meja akad nikah dengan menggunakan busana kebaya dengan sigir Sunda persembahan dari Erlina Wedi. Maha suci Allah atas segala karunia-Nya yang telah menciptakan makhluk berpasang-pasangan melalui ada masa dipertemukan, ada masa ketika saling berjanji, dan ketika anugerah Allah diberikan sepenuhnya dengan tekad yang pasti, ikhlas disertai doa restu dari kedua orang tua. Hari ini 14 Juni 2026 akan
akan dipersunting oleh lelaki pilihannya, yaitu Ananda Imam. Begitu indah anugerah Allah. Untuk akad nikah, saya akan kembalikan kepada petugas KUA. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Yang saya banggakan kedua calon mempelai, Saudara Imam Pawaka dan juga Saudari Dina Nur Aisyah. Hadirin kesepuhan, tokoh masyarakat, para asatid, para kiai, hadirin wal hadirat yang sama-sama hadir. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas kehendak, ridho dan inayahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan barokah kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan ke acara ijab dan qabul, sebuah janji yang diucapkan oleh mempelai pria adalah bukan janji biasa, atau kalimat mitsaqul ghalidh di dalam Al-Quran itu hanya 3 tempat. Yang pertama, ketika Allah mengadakan perjanjian dengan para nabi dan para rasul untuk memegang teguh risalah. Bapak rahimakumullah, nanti ketika ijab dan qabul, ijab dari Bapak Wali yang merupakan bapaknya sendiri terhadap anaknya sendiri yang berhak menjadi wali, dan kemudian qabul dari calon mempelai pria. Antara ijab dan qabul jangan terpisah, harus ittisal, harus nyambung ketika prosesi ijab dan qabul. Namun sebelum melaksanakan, Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih Wapik haturkan kepada, terima kasih Tina haturkan kepada Mama dan Bapak yang telah menjaga dan membimbing Teteh sampai saat ini. Beberapa tahun silam, tepatnya pada 18 Agustus 2003, lahir sosok putri kecil yang kalian tunggu kehadirannya. Putri kecil kebanggaan kalian. Putri kecil itu kalian beri nama Dina Nur Aisyah.
kalian siapkan lebih dari 23 tahun lalu, jauh sebelum anakmu ini lahir. Buat Bapak dan Mama, terima kasih sudah menjaga dan mengurus Teteh selama ini. Walaupun Teteh dan pada hari ini, Minggu 14 Juni 2026, di hadapanmu anak perempuanmu telah menjadi dewasa, mengharap doa dan restu dari Bapak dan Mama. Sekali lagi Teteh memohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan yang telah Teteh perbuat selama ini. Mama, Papa, di waktu yang baik ini Teteh mohon izin restu untuk dinikahkan dengan lelaki pilihan Teteh dan yang dicintai oleh Teteh, laki-laki yang insya Allah bisa menjadi imam yang terbaik, laki-laki yang insya Allah bisa membina rumah tangga dengan baik, laki-laki yang insya Allah penuh dengan tanggung jawab. Izinkan Teteh menikah dan memindah rumah tangga dengan laki-laki pilihan Teteh yang bernama Imam Pawaka. Sebagai hamba, Teteh mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tanpa ridho dan keikhlasan Mama dan juga Bapak, maka Allah pun tidak akan meridhoi Teteh. Begitu mulianya Mama dan juga Bapak di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan ridho dan restu Mama dan Bapak, pernikahan Teteh dan laki-laki pilihan Teteh, yakni Imam, diberikan kelancaran, penuh ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, serta sakinah mawaddah warahmah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmat maula wa nikmat nasir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Cep Imam Bismillahirrahmanirrahim. Cep Imam Pawaka Bapak ditaken kaidet kaputri teges Bapak Dina Nur Aisyah layan kangge mas kawin perhiasan emas 31,7 gram artos 2.266.000 ditambah seperangkat alat sholat dibayar kontan. Tarima binikah kaputri tegas Bapak Tina Nur Aisyah kalayan ngangge mas kawin 31,07 gram sareng artos 2.266.000 dibayar kontan. Sareng seperangkat alat sholat dibayar kontan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. mawadah dan rahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya atas nama petugas dari kantor urusan agama Kecamatan Ciparai yang dalam hal ini mewakili Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. you.
boleh pegang tangan ibu terlebih dahulu, boleh dipegang dulu. Tuanya, sehebat apapun seorang anak, sejauh apapun melangkah, tapi hari ini dengan keikhlasan hati bersimpuh di hadapan mama, raih tangan mama, cium tangan mama, mohon doa restu. Sareng teteh praksungkem di hadapan ibu bapak, pijen egois dina dia, pijen sombong dina. Sanajan hidup lebih pinter mendang indung sabab anjeun disakolakeun mangga. Astagfirullahaladzim. Kanggo abdi mamah sudah kibasal anu payu sedikit kunjuk ka mamah. Abdi mamah mung saestuna mung bobot-lebotkeun katresani abdi kasaksen ku sadaya anu nyaksen. Abdi kenging jodoh mamah cipangan abdi mangrupikeun cipangon karumaosa patang dina danget ayeuna mung doa bakal doa kanu kapayuna abdi tiasa ngalakonan kahirupan. Mamah sing sehat, mamah sing panjang yuswa, doa abdi kanggo mamah. Mangga dirangkul mamahna, dipeluk mamahna kasebageun. Pral anaking yang kaki rabi jajak kudoa, sing walia amrata, sing jegut mulus turunan, sing sabilulungan jeung dulur. Mamah mung tiasa ngadoakeun sangkan hirup aat sareng teteh baru sabab anjeunna anu parantos diketa piwulungna. Doa mamah sangkan sakinah mawaddah warahmah. Mangga salajengna saha-saha kasebageun sungkeun di pangkuanan mamah. Mamah ampun para anu abdi sakieu buktosna rupi abdi mamah tebihan nandingan eueuh liuk ragab teu aya nyanggakeun abdi sadaya-daya mah. Ayeuna urang ngalih sungkem ka bapa kandung, mangga tiasa sungkem ka bapa teu pidoana ka apa kasek bageun mangga sungkem di pangkonan apa. Apa rumaos abdi inang musikeun apa dina danget ayeuna. Bela turnya abdi mah kantun raosna. Abdi sujud Pak Surido sejami kaheman ka diri abdi. Dina danget ayeuna abdi panantos ngemban tanggung jawab anu ageun. Namung sanos kidul abdina sareng pun bojo sareng pun lanceuk halayang dina mawaddah tur warahmah. Mangga dirangkul apana, dicium apana kasebageun. Ya, baik aja sangali. Biasa dipeluk apana bageun. Mungkin doanya alhamdulillah
prosesi adat Sunda. Teteh serang Lihat depan sini dulu dong. lihat ke depan. Lihat sini, lihat kamera Diwakil, dulu. Mama. Mama lihat sini. 1, 2, 3. Ya. Nengok sini, lihat kamera. Mama lihat sini, Ma, lihat kamera, Ma. Iya. Sip. Ya. Ayeuna Salim. Mama tiasa Salam. salik. Salam. Salam. Oh, salam dulu. Hilang. Salam lah, Mama. Hatur nuhun. Ya. Ayeuna tiasa ngadeg calik. Ayeuna Bapak. Bapak ngadeg dihuapkeun. Ditinggal heula kana kamera. Ya. Di Ya. Kasihin, Pak. boleh dalam hitungan ketiga 1 2 3. Oke. boleh disum tangan ke Bapak, boleh minta air pilih kabeulan atau iya salajengna aya prosesi babetot-betot bakakak. Boleh teh bakakaknya Senyum, bagian teh. anu ageung nyata cenah rezeki teh paling ageung. Boleh didokumentasi dulu. Ya. Boleh dalam hitungan ketiga ditarik ya. 1, 2, 3. Tarik. Ya. Kita liatin ke sini, Teh. Liatin boleh. Ya. Oke. Yang dapat bagian besar teteh saur nate berarti rezekina sana saur nate ti teteh insyaallah ayeuna ieu diuapkeun kuduaan sasarengan ulah sakali ewang. So, dalam hitungan ketiga 1, 2, 3. Tahan. Ya. Selanjutnya ada prosesi belum harupat. Yen amarah sok cobi ayeuna diduruk leres teu biasa leres teu gampang kebakar kieu. Kedua A. Tos cekap kabakar teu sampai kabakar. Tos ayeuna tiup lilina tiup salajengna pegang kandi cobi baseuh henteu senah mah anu naon wae anu dimasukkeun ka nu liang nyata bakal baseuh reres ibu bapak baseuh cenah teh ayeuna dipiteskeun ku duaan si sifat goreng eta piteskeun terus piceun ka tukang ulah ditinggal deui iya. Ayeuna aya leupes endog menangkeun putra putri anu soleh tur solehah. Ayeuna tiasa dipeupeskeun teteh ngadeg pelan dalam hitungan ketiga 1, 2, 3. Iya. Lanjut kita mepes. Iya. Nah. Mari diusap tampaknya. Mari diusap, dibersihin. Bersihin. Nah. Kasihan tisu. Oke, sekarang kering. 1 bak. Sip. Oke. Sekarang pasangkan sepatu AA-nya. Diraih tangannya, Teteh. Raih tangannya. Boleh dibantu Berdiri. Iya. Sekarang mepes kendi dipegang kedua. Dalam hitungan ketiga Abu Jurna, Teteh Huluna. teteh huluna, abujurna, teteh resep anu panjang-panjang, resep anu bulet-bulet. Dalam hitungan ketiga ke atasin, ke bawahin, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, puter-puter, ke atas, 1, 2, 3. kurang tarik ya iya kan hujan heula atuh bisi mecret. Nah, kan aturan tadi lewat itu. Pak. Siap? 1, 2, 3.
saha di payun. Habisnya udah injek telur tuh berkumur dulu. Saha Begitunya, Bu. istri dari gelis. Kumur baru habis kumur kan. Nah, dipecah. Saya belum pernah. Teteh di payun aya saha seorang teh? Suami Kasep, teteh. kasep bisa Bade dipanggil saha? sayangku. Sayangku. Iya. Salajengna nyata aya Rasul pikiran iya asal teteh ada orang siapa datang saya orang datang bawahnya Oh, when you walk in, I know I'll never be the same again. Oh, you're everything I've dreamt and more. You are the one that I've been waiting for. You take my breath away. Every single step you take, my heart has always been an open door. 'Cause you're the one that I've been waiting for. You take my breath away. With every single step you take,
try to dream that we'll never have to leave. You have known every situation, and your goodness sustains me, Lord. I will bow in humble expectation of your presence in the storm. Yes, there will be trial and tribulation, and you'll grant me breath to persevere. May my heart be pure anticipation of the day when you dry these tears. Bencana adat Baidang yang sudah dikawita. ingat baheula abang keur ngora lain cep iman teh ka dieu bade naon beuring
nyenak pasukan jika bertawuran sareng abah. Abah ge moal sieun, cep iman nyenak pasukan hejo, abah ge tinggal nyenak leupeut. Ngana, nyenak penari. Lain urang abis adalah penari jangan. Hiji, dua, tilu, opat, lima, genep. Eueuh, elah, kepala kabeh. Eueuh si cinta. Aduh, apuran bagai kelamuna meledak.
Untuk lengser dari Daniel. Sekarang pergi kepanjang abang. Terima kasih kepada vendor-vendor terbaik kita. Dari make up attire ada Erlina Wedding, dari fotografer ada Akad Foto, kemudian dari tim dekorasi ada dari Erlina Wedding, dan juga sesaat lagi kita akan menyaksikan dari entertainment dari Dewita Wedding, dan juga tadi kita telah menyaksikan tim lengser dari Danian Indung. Tak lupa saya sendiri yang memandu jalannya acara pada siang hari ini, yaitu ada dari Harimukti Aji MC. Untuk itu kita sama-sama mendoakan semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan bagi tamu undangan, selamat menikmati hidangan yang sudah disediakan. Audio sound system. Happy wedding buat Tina. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Cepat diberikan dari bayi ya. Ya. Happy wedding. Ada doanya. Semoga bahagia selalu. Pure anticipation of the day when you dry these tears. Only you have set the earth on its foundation. Only you give orders to the dawn. Only you can know the depths of every ocean. Only you deserve our song. Lord, you are the thunder to my whisper. You're so great, there's no bounds.
hear me when I call. I repent of Asik.
Terima kasih kepada seluruh vendor yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh tepuk tangannya mana? Mana tadi yang dapat juara Cina? Dia ada jangan adi we atuh. Boleh. Untuk Neng Tina sama Imam semoga langgeng. Amin atuh. Dia betul itu amin. Sing langgeng. Panjang rezekina. Sing sarehat. Sing pokona mah anu naon anu dipikarep sing kacumponan. Amin. Sakitu hatur nuhun. Lihat sini ya. Dokumentasi dulu ah. Sini ya. Lihat sini semuanya, lihat depan. 1, 2, 3. Iya, kita lanjutkan lagi ke studio 2. So, siap ya. Kurang pasiennya, ayo ya. Iya, siap. Oke. Bekoleran anak kaya preang wae. Anak kaya preang tinggal orang lain-lain baca diri kerja dengan timpa gerak itu saha berkembang di kantelan sapu tangan si
sepanjang jalan waleh waleh sepanjang aja kasoran waleh di seni sunnah turunan warisan karuhurang asik wajib Oh, when you walk in, I know I'll never be the same again. Oh, you're everything I've dreamt and more. You are the one that I've been waiting for. You take my breath away. Every single step you take, my heart has always been an open door. 'Cause you're the one that I've been waiting for. You take my breath away. With every single step you take, my heart has always been an open door. 'Cause you're the one that I've been waiting for. Oh, and I would wait for all my days. There's nothing I won't do if it leads me here to you. We're lost inside a dream that will never have to leave. Forever you are mine and I am yours. You are the one that I've been waiting for. Oh, and I would wait for all my days. There's nothing I won't do if it leads me here to you. Oh, and I would wait for all my days. There's nothing I won't do
nothing I won't do. There's nothing I won't do. If it leads me here to you. Oh, and I would wait for all my days. There's nothing I won't do. If it leads me here to you. Bapak Haji, Bapak Haja. Awas, 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 awas. Spesial Bapak Haja. Bapak Haji siapkan kuda-kudana. Dinten iya Bapak Haja bakar dalira embangan deui aduh aya seker Bapak Haja sayang Happy wedding buat Teh Tina dan Imam, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan langgeng sampai dunia akhirat. Amin. Happy wedding buat Imam dan Teh Tina, semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Bye bye. Oke, terima kasih.